simkuring badai ngadugikan. Ketika Kang Debar dihadapkan pada dua persoalan yang harus menetapkan sikap. Misalkan Kang Debar hidup di masa Siti Aisyah lah. Aya pilihan calon pemimpin kahiji Siti Aisyah, anu kahiji deui Abu Jahal. Kang Debar bade milih mana? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Apakah hukum itu berubah? Tidak. Karena itu adalah wilayah ijtihadiyah begitu. Jadi Islam ini hadir sama seperti ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril nuzulkeun ayat surat Al-Alaq teh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata malaikat Jibril, nampi tugas di Allah Subhanahu wa taala. Patarosanana naha Kanjeng Rasul harita tiasa tulis baca. Henteu Kang Debar. Patarosan deui nu kadua naha Allah teterangeun yen Kanjeng Rasul teh teu tiasa tulis baca. Tidak. Paham betul Allah itu karena Kanjeng Rasul diciptakan ku Allah. Tapi apa yang ditangkap sinyal itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sanes memahami Iqra teh kudu maca, sanes teleman pahami begitu. Jadi pemahaman Al-Quran itu tong dipotong-potong. Nah, orang hanya menggunakan ayat Al-Quran untuk ngagogoreng orang lain. Teh teu meunang, teh memang maca jadi dosa. Nah, kembalikan pada fungsi dari ayat Al-Quran itu, dia harus akan jadi sumber dari segala sumber. Maka ketika ada orang yang bertanya, Ustaz, pancena milih awewe teh eta teh haram, ditanya ditaros deui, haram ceuk saha? Pancena arijalu qawmuna ala nisa, pan aya keneh lalaki. Da teh nya mah jeung lalaki. Jadi leuwih komplit. Aya nu seukeut rasana, aya nu cerdas dina birokratna. Ulah lalaki dua nana tapi ngalakukeun kamaksiatan misalkan. Ya tadi. Nah jadi hukum jadi robih nalika aya pilihan Siti Aisyah. Siti Aisyah teh putri Rasulullah, bojo Rasulullah. Bojona Rasulullah. Atanapi pada Abu Jahal ya tantos kita akan sepakat untuk memilih Siti Aisyah. Jadi perjalanan pemahaman keagamaan cek simkuring ketika orang hanya menjual ayat Al-Quran khianat karena karakteristik kasundaan anak. Karena Sunda tidak pernah mendidik untuk menyakiti orang lain.